Bismillahirrahmanirrahim. Neng Nur Aminah. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan, dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua ya. Oh ya sahabat, ini sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita diberikan kekuatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah puasa ini ya sahabat. Amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan rezeki selalu Allah limpahkan kepada kita semua ya sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, kita lanjut prosesi pernikahan adat Sunda ya. Bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. ibu anu kusim kuring dipihormat. Dinten ieu dinten anu endah, dinten anu pinuh kebagjaan. Dinten Ahad kaping 12 Maret 2023. Urang sasarangan baris nyakseni hiji acara anu sakral, hiji acara anu agung, hiji acara anu dianti-anti kedua insan hamba Allah calon pengantin. Muktosna Aryan Usmanul Arifin, putra kadedenti Bapak Asep Marfu kali Ibu Hadiawati. Anu insyaallah sakedap di baris ngedahuk ngejatuh kerami kali Nur Aminah, putri kakasih di Bapak Jeje Zakaria kali Ibu Ria Warisa. Kugituna Bapak Ibu sadaya sumangga urang dibuka wae ieu runtuyan acara ku sasarengan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna kanggo Bapak Wali kersana Bapak Jeje Zakaria, sumangga Bapak di haturan biasa hadir di tempat akad. Salajengna kanggo petugas di kantor urusan agama Kecamatan Salopa di haturanan kanggo hadir di meja akad. Oge kanggo dua saksi ti pihak pamaget sumangga di haturanan, kanggo saksi ti pihak istri mangga di haturanan di meja akad. Salajengna palawarti sadayana ngantos ka sumpingan calon pengantin istri kersana Neng Nur Aminah anu insyaallah seja bade dihadirkeun di Bismillahirrahmanirrahim. Neng Nur Aminah, putri tercinta dari Bapak Jeje Zakaria beserta Ibu Ria Warisa, putri pertama dari 4 bersaudara yang dimana pada pagi hari ini melangkahkan langkah kakinya untuk menuju ke meja akad bersama-sama
baik pendamping untuk sebagai pasangan hidup yang akan menemaninya sampai akhir nanti. Yang tentunya sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Neng mangga di haturanan desa lagi di tempat kami para tos di sayur juga. Para bapak, miwa para ibu anu kusimkuring dipihormati, insya Allah sakedap deui ieu acara akad sejak umri dikawitan nyuhunkeun perhatosan kasadayana anu hadir. Hatur punten panginten teu aya anu maju, teu aya anu ngariung di sabeureun meja akad. Di nalikana ieu akad nikah bade dilaksanakeun supados acara akad berjalan lancar sareng hikmat. Salajengna anu bari ngabadikeun setiap momen sakral kedua panganten mangga tiasa di tempatna masing-masing supados teu ngawagel ka tim fotografer anu bari bertugas mengabadikan setiap momen sakralna. Salajengna keluarga sadayana saupamina panganten pameget parantos beres ngucapkeun qabul. Hatur punten teu aya anu tepuk tangan sakali deui teu aya anu tepuk tangan tapi urang sasarengan ngucapkeun hamdalah dilajekeun karadona. Kugituna sumangga kanggo petugas di kantor urusan agama Kecamatan Sawopa di haturanan kanggo mimpin berjalan acara akad nikah Sapuratina. Pada sedang nyangklung teh karena waktu sumanda urang kawitan wae prosesi akad pertikahan ieu ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cobi urang dicek heula prosesnya katanya. Tekengkeun berkat kalau mangga tepangkeun pandangan sareng Bapak Wali. Kedua nanakan biasa aya nikmah ya nu pangnyekang tingkat. Urang latihan heula nya Kang nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangrian Uswanul Arifin nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula Nunamina Nur Aminah mas kawina ku artos Rp2.023.000 dibayar kontan. Tenang. Kalimah binika kami Nur Aminah binti Jaja Zakaria kalayan nganggo atus mas kawin atus Rp2.023.000 di kontan. Kalimah binika kami Nur Aminah binti Jaja Zakaria Latihan dulu. mas kawin atus Rp2.023.000 dibayar kontan. 2.023.000. 2.023.000. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tubna ila Allah min 'udhumil 'ibad, tubna ila Allah min fadlis salat. Maka sedaya kana ijab kumpul orang seserangan khususnya kala calon dua mantan umur orang sedaya kosket istighfar salam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Jangrian Usmanul Arifin nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula Nunamina Nur Aminah mas kawina ku artos 2.023.000 rupiah kontan. Terima abdi nikah kana Nur Aminah binti Jaja Jakaria kalayan mas kawin ku artos 2.020.000 rupiah egar kontan. 20 tilu dina tilu nah tarik napas Sebagian artosna akan nabi tersebut apa mas kawin ekor bahasa Indonesia katanya tersebut Biana sebagian pengitanya artos anu tadi disebat Quran pilih pabeli dina 20.000 na ayah eta teh artosna kan 20.000 makanya siapkan konsentrasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangrian Usmanul Arifin nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula Nunamina Nur Aminah mas kawina ku artos 2.023.000 rupiah kontan. Terima abdi nikah kana Nur Aminah binti Jaja Jakaria mas kawina ku artos nu tadi disebat dibayar kontan. sah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa alaihi wa jama'u bainakum. Amin. Akan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminah. Nur Aminah Doa. gelis Alena anak mas kawin. nyangakeun mas kawin Yang tadi disebat. nu tadi disebat Ijab kabul. dina ijab kabul Nganyangakeun. nanti Lagi dibayar mas kawin. lagi dibayar mas Wah, kawin anu kasih. wah anu kas mudah-mudahan Biasa. bagi biasa Manfaatkan manfaatkan sesuai ajaran sareng ajaran Islam. syariat Islam.